Salajengna qala ba'dul masyayikh. Qala parantos ngadawuh saha ba'dul masyayikhi sawarehna pirang-pirang guru. Man sing sajalma ata anu ngalekuy itu si man zaujatahu ka pamajikanna si man. Pakola mangka ngadawuh atau pakola mangka ngucap itu si man fi nafsihi dina hatena itu si man. Hina ahasa dina nalika ngaraksa netepan ngaraksa bil inzali kana kaluarna cai mani. La yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabiru. Yakunu mangka bakal bukti saha alwaladu budakna eta in qadaro lamun ngersakeun sa Allahu Allah taala anu malur Allah. Min zalika tina itu itian paikon halna ngaleuwihan ala walidayhi ka indung bapana itu si walad. Naonana ilman ilmuna wa sya'nan jeung tingkahna wa amalan jeung pagaweanana. Insya'a lamun ngersakeun sa Allah taala anu maha luhur Allah. Sakitulah. Saterasna dina ieu katerangan qala ba'dul masyayikh. Musonif rek nerangkeun rek ngajelaskeun. Parantos ngadawuh cenah tos nyarita sawarehna pirang-pirang guru musonifnya. Tah kumaha saur ba'dul masyayikh. Man ata zaujatahu sing sajalma anu ngalekuy ka pamajikanana. Tah keur ngalekuy kitu nya mangka ngucap si eta jalma teh dina hatena nya. Jadi dina nalika rek kaluar rek corotnya dina nalika rek corot gitu. Tah diraksa dijaganya dina nalika rek corot eta na hate ngucap dina hate teh. La yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Nah ieu doanya. La yudrikuhu mau deui harti namanya aya teh manana mah. Kan ieu doa tah dina nalika rek cerot gitu. Tah urang teh diraksa gitu dina hate teh. Ngadoa gitu. Tah kumaha ieu paedahna doa. Tah yakunu alwaladu mangka bakal bukti eta budak teh nya ku kersaning Allah taala gitu. Kersaning Allah taala paikon halna bakal ngaleuwihan ka indung bapana nya. Jadi ngaleuwihan teh dina segi kebaikanana, dina segi kealusanana gitu. Halna dina ilmuna gitu bakal ngaluhuran dina ilmu indung bapana. Mun misalkeun indung bapana teh pinter kana matematika tah budak mah teh bakal leuwih gitu. Wa sya'nan jeung tingkahna tah dina tingkahna lamun tingkahna alus sarua nya ngaleuwihan teh dina kealusan. Lamun tingkahna model alusnya sok ngaji gitu, sok salat, budakna oge bakal leuwih alus tah gitu. Wa amalan jeung pagaweanana sarua nya dina tingkah, dina pagawean gitu. Ucapan bakal leuwih alus tibatan indung bapana tah insyaallah nya lamun lamun ngersakeun Allah. Nya urang mah kitu ku doa pan. Aya istilah pan. Jadi ad-du'a'u silahul mu'minin. Ari doa teh pedangna senjatana
jalma-jalma mukmin gitu. Eta kudu nya. Kantun qola fi hasyiatil Bujairimi wallahu a'lam bishawab.